Bismillahirrahmanirrahim. Ari'a qaidna iman eta aya 50 perkara doa anu wajib di Allah, doa nu mustahil di Allah, hiji nu wenang di Allah jadi jumlah 40 hiji, 4 nu wajib di para rasul, 4 mustahil di para rasul, hiji nu wenang di para rasul jadi jumlahna salapan jeung 40 hiji jadi jumlah sadayana 50. Wajib kabeh jalma nyaho sifatna pangeran, anu wajib nu mustahil anu wenang di pangeran. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat, ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman ayan sami'an basiran mutakaliman, ayah heula langgeng beda jeung kabeh nu anyar, jenengna kalawan datna sahiji kawan sakersa, nyaho hirup ngadangu ningali jeung ngadawu, nu kawasa nu ngersakeun nu terang anu jumeneng, anu ngadangu nu ningali jeung anu ngadawu, tasakitu sifat Allah anu wajib 20. Ari sifat mustahilna di Gusti Allah Ta'ala eta oge 20, eta kudu kaweruh. Adam mudus fana mo masalah iftiqar ta'dud, ajaz karoha jahal maut soma'an mabakam, bahkan ajizan karihan jahilan maitan asoma ama abkama, anyaruksa nyaruaan kanu anyar, jenengna kunulian bilangan apes kapaksa, bodoh mau torek lolong pire anu apes anu
sifat nu weunang ayana di ari sifat nu weunang di Allah ngan hiji nyaeta pilu mungkinin wa tarkuhu ka fi'lihi wa nang Gusti Allah ngadamel sakabeh mungkin atawa henteu ngadamel naon wae eta weunang ari sifat nu wajib ayana di para rasul eta opat sadayana edulur kudu uninga sidik artina bener amanah nu kapercaya tablik teh nyampaikeun patona hartina pinter ari sifat mustahil di para rasul ge opat kizib bohong hartina khianat gawe codeka kitman nyumputkeun wahyu dilada hartina dungu kabeh mustahil hukumna di para rasul ayana ari sifat nu weunang ayana di para rasul eta aron basyariyah sifat kamanusia